ayeuna mah waktuna perang, moal mapokeun sabab isukan saha nu rek ngarit lamun aing pae di pangperangan. Si goblok. Yang ari newak musuh ulah dihareup di tukang. Dihareup mah aya mataan. Di tukang mah aya bujur. Bararade bujur. Bujur mundi. Lamun nya ama sakti mandraguna, lamun nya ama keur ngorana tara eleh perang, Kamu sama ayo. Kunaon? Tah. Ieu tah. Ieu cirina jelema jago. Ieu cirina jelema gagah. Lamun ama jelema gagah ileungeun mun nepi ka si setan teh sakunyuk. Surem jiwang karakingkin lira manus wala dialara alir manus wae ya la dialara wis mama surem jiwang karakingkin lira manus wala dialara kucem kumalareha malatan digendilang mamanise ya mamanise Sekar Wijaya Kusuma ngawitan ngedalapi ulang kenging nyutat tina wayang nu jadi gambaran urang tejauh tina wujud anggang tina lupa sanes urang siga wayangan dung pelambang pinterna para pujangga baheula ngareka sastra jeung basa binangkitna para wali ngulik pangarti jeung silih anu didadasaran ku budaya diluyuhkeunna sinareng agama sang kantong pakyakian nu dipamri subur makmur turaharja subur kang sarwa pinuku jembar kang cinarita kacarios di negara Medang kamulyan jujuluk ratu kakasih sang Narapati Prabu Anom Jayarantunan sawag lengawonten setinggi lebih naturata dedamparan pramedani kasurem babut mendalag giri lalang seperang wendani rajebad kasturi sinebaran sari-sari sineba wonten Patih Jaya Sengara tungkul hamari keludat nibanari mangsabda ajri ningal pamorna lindra ieu nagara Medang kamulyan teh pernahna nyaeta di tengah-tengah pulau anu mencil anu janten rajana taya sanes jujuluk ratu kekasih sang Narapati Prabu Anom Jayarantunan saweg dipunadep dening ingkang Patih Jaya Sengara tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih paningalimpuning kang pamorna lindra lami-lami ieu Prabu Anom Jayarantunan gondirangan dika elatala paman Patih Jaya Sengara paman anu payus dipikagul patih anu payus dipikareus patih anu payus dipika yungyun usadayana hambarayat panggeusi nagara Medang kamulyan
haturan kapayun calikna paman. Nulinggi aden. Tepino nama manglangkung ti payun lampi kana pembagi ti salira. Nun Ugi sajabana ti eta bade nyangakeun sembah pangabaktos kunyuk aden salaku raja abdi sembaheun abdi dama-damaeun abdi. Mugia ieu babakti abdi sembah abdi katarima ku aden lahir batin maksudnya. Bakal janten kabingahan kang Imang. nun paman. Sembah anjeun ditarima ku kaula ku dua leungeun kenca jeung katuhu. Disimpena dina uluning ati pun deing mestaka paman. Hatur nuhun. Kalina ti eta sen bade nyuhunkeun dihapunten we bok bilih kalepatan agung suwun tingalin. Maklum lamang teh seueur ti caletot omong ti soledat letah. Bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog amprotan sareng sajabana. Ti luhur saujung rambut ti hadap saibas dampal. Dan dihapunten mugia aden teh sangapunten kana kalepatan mang. Oh. Tina perkara kalepatan pada saling maklum paman. Timala. Pada saling hampuraan sok sanajan kaula raja, sok sanajan kaula pamimpin atasan anjeun, tapi aing men tadi hampura mah kaula ge moal gengsi. Timala. Bade nyenda dihapunten we anu saageng-ageungna ka paman. Bisi kaula dina salila ngajalankeun roda pamarentahan jadi apalatur. Nyaeta pamarentah di ieu nagara. Bisi aya panyarek aya panyentaka paman ada dihapunten be paman. Sami-sami. Leres ai saling maklum ada kana Ieu sakuduna. Sabab naon? kumaha? Sabab urang gelarna ka alam dunya teh salaku manusia. Ke. Maksudna salaku manusia teh kumaha den? Kieu paman. Kapan aya manusia mah disebut nage tungkul tempat kaluluputan, tanggah tempat kalalapatan, samenit gante, sajam robah yang diisuk manusia rajin tara kapangging ke sore. Laras. Ya. Lajeng. Kapan disebut nage bener wae da lain malaikat, salah wae da lain setan. Aya manusia mah teu daya, teu upaya angin Gusti nu kagunganana. Allah laras. Nya. Tak kitu paman. Timala. Nanging abdi nampi katerangan. Naon paman? Sabenerna urang teh ulah waka menta hampura kasasama saacan minta diampura heula ka ibu sareng karama. Naon margina? Sabab pangeran oge dugi kangelehan anjeun. Moal ngahampura ka eta manusia lamun eta manusia can diampura heula ku ibu sareng ramana. Oke itu. Timbalan. Jadi urang teh kudu menta hampura Ka ibu sareng karama. Ka ibu anu ngandung karama anu ngayuga. Malapan disebat lagi sawarga teh aya dina dampal sampean ibu sareng rama. Laras. Malah memang aya menta hampura ka kolot madasuk dibarengan ku doa paman. Leres. Ngan kade eta doa teh moal tumerap ka diri urang. Naon sababna? Sabab lamun urang teu nincak kana dasar hukum negara bangsa agama, da teu saeutik indung bapana jungkel juralit ngadoakeun anakna supaya anakna subur makmur, supaya anakna serang, supaya anakna beungar, tapi nu didoakeunana teu napak kana dasar hukum negara bangsa agama moal dijabah ku pangeran. Oh. Laras paman. Tak kitu aden. Margi da ai pangampura mada aya tilu. Aya tilu kumaha? Aya menta dihampura anu enteng.
aya nu enteng, aya enteng ning bangga, aya enteng ning bangga, teras aya menta hampura anu bangga. naon wae eta teh diantarana aya menta hampura anu enteng. Menta hampura anu enteng mah ka pangeran. Naon sababna menta hampura ka pangeran disebut enteng? Sabab aya ka pangeran mah cukup urang menta dihampura, tobat anu satobat-tobatna anu sabener-benerna moal ngalaksanakeun deui eta kalakuan geus dihampura ku pangeran. Oh nya. Ari enteng ning bangga men dosa ka saha menta hampura ka saha? Ka sasaba manusia. Naon sababna? Kahalangan ku gengsi. Kahalangan ku gengsi. Leres. Da teu saeutik pak manusia kumbelenang di alam dunia teu daek ngumbarkeun kasalahanana tara silih hampuraan jeung papadana sabab kahalangan ku gengsi eta. Oh leres. Eleh ku gengsi. Timalan. Aya eta aya nu bangga. Boga dosa ka sato. Na kumaha? Ka saha menta hampurana? Oh nya paman. Tah eta maksud mang teh Leres paman. nanging sajabina teh eta atuh aden aya kerasa timbalan naon. Pangna aden ngangkir linggih mang sanes dina wanci ngundang mang sanes dina mangsana. Aya kerasa timbalan naon sae pedar bejer beas ulah bade di dinding clear genang siloka gerak pedar sacara basna. Oke paman. Mangga. Aisyah perkara mah kaula teh sono timalan. Kuhebeulna urang teu bisa patepung lawung pamprok jonghok. Sabab ku ayana ieu wabah teh urang teh jadi terbatas sadayana aktivitas. Malah ayeuna kaula geus nurunkeun deui aturan nyaeta PPKM. Ari PPKN teh naon? Lain PPKM. PPKM atuh pembelajaran sakola. Nya. Leres. Jadi dibatas ku kaula aktivitas masyarakat teh. Sangkan ieu penularan wabah anu tumiba ka ieu nagara teh ulah ngaronjat penularanna paman. Leres. Pan urang oge geuning ngayakeun meeting teh mengukur Zoom we. Online. Ngahaja ku kaula barudak sakolana belajar di imah. Sabab naon lain kuna naon eta teh tulang tonggong nagara ai para nonoman teh bakal neruskeun tapak lacak urang anu bakal datang. Timalan. Bisi kaparangan para nonoman mararawat meureun sanu rek nuluykeunana nu mata ku kaula wayana samentara imah ditutup heula aktivitas barudak sakola kita belajar di imah. Timalan. Tak kitu? Leres aden, leres. Sono nu taya papadana Ayo ka sono mana sami atuh. Gunung onaman suwan anu pating jelegir di ieu bumi. Sagara anu ngeplak di ieu alam dunia. Maleuwih ageng, maleuwih luas. Jeung tibatan ka sono kaula salaku patih kanu janten rajana nyaeta ka Aden Jayarantunan. Aduh. Nuhun paman. Timalan. Tak sajabana ti eta Kumaha? Mangga Aden mangga. Santai we jeung Mang. eueuh kagiatan. Kegiatan di mana pan tuh? Nyalse ayeuna mah Mang tidak. Wow, panggungan eueuh ayeuna mah. Dagang geus beak Mang. Nun paman nun. Tah kaula teh pang ngadatangkeun anjeun. Aya pertanyaan kaula teh paman, aya hal nu baris dipadungneungkeun. Ngeunaan naon? Biasa we ngeunaan nagara jeung bangsa. Maksud? Kaula teh pan jadi raja di ieu nagara teh. Memang karaksa kedeung. Paling aya kana 3 tauna. Leres. Maksana Aden. Tah rek menta sora rakyat ngalangkungan paman. Maksudna Cing, kumaha sora rakyat dihandap salila kaula 3 tahun ieu jadi pamimpin di negara Medang Kamulian. Nah rakyat teh raresepeun, nah rakyat teh gareuleun ka kaula jadi raja.
Leres. Timalan. Cing, coba kumaha paman? Mental laporanana pan anjeun mah geus mineng ngaksruk ka pakampungan mapai-mapai padesaan. Nah kumaha rakyat Medang Kamulyan dirajaan ku kaula teh? Leres. Dari rakyat mah ti kapungkurna ge tos dibagikan ti 3 bagian. Naon sababna? Naon wae diantarana? Diantarana nu kahiji aya rakyat anu pro. Aya anu pro, Timbalan. aya nu kadua, Aya nu kontra. aya nu katilu. Pro henteu, kontra henteu. Ke paman. Nu kumaha aya rakyat anu pro ka kaula? Aya nu ngaran-ngaran pro teh resep. Aya resep. Tong boroning nempo jelemana ngambuh hitut nagi resep. Tah eta nu pro. Oh nya. Dai kanu resep mah tong boroning milampah bener, milampah salah sok raresepkeun. Tah eta nu resep. Dina ucap-ucapanana ge kitu sok sanajan nu diucapkeun ada salah tapi geus kahalangan ku resep pasti eta teh bakal dibenerkeun. Eta anu pro. Anu pro. Kumaha eta nu kadua anu kontra? Tari nu kadua mah nu kontra mah nu teresep. Anu teresep? Timbalan. Nu kumaha aya nu teresep? Nu teresep mah tong boro nempo jelema nempo sendalna ngagoler hayang nyacag bawana teh. Oh nya. Jadi nu teresep mah kitu nya. Da kanu teresep mah da kitu tong boroning milampah goreng, milampah bener, da mah resep da geus dasana teresep. Sok sanajan nu diucapkeun ada bener, tapi geus kahalangan ku rasa ngewa moal bener ka ditu lagi. Aduh. Leres paman Jaya Sengara. Timbalan. Aya eta nu katilu naon? Nu katilu nya eta pro henteu, kontra henteu. Kumaha eta mah geuning pro henteu kontra henteu? Gitu we sigar tengah. Resep henteu, teresep henteu. Lamun aya kamajuan di negara pek, kemunduran di negara los. Terjadi pikiran bodoh amat, cuek. Rek maju heug negara terek henteu heug. Eta mah pamimpin rek ngalaksanakeun bener heug, henteu heug. Tah eta mah pro henteu, kontra henteu, da resep henteu, teresep henteu. Oh, laras. Nuhun paman. Timbalan. Lajeng Aden. Tah, nanyakeun rakyat da kaula teh geus. Ngan kumaha rakyat sarehat paman di pakampungan? Sarehat marukan. Dai negara Medang Kamulyan mah tu da nya ge negara anyar. Tapi ais kamakmuran mah moal eleh tinu lian. Rahayat subur makmur kemari palo Cinawi aman santos sakarta tata turahannya. Nuhun paman. Tah saja bana ti eta Mahaden. kaula teh aya selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu bedang dipercaya. Naon ya? Kaula teh meunang beja ti salah sahiji patugas. Cenah bejana ieu nagara Medang Kamulyan teh geus sababaraha poe malah geus aya kana samingguna loba rakyat astina anu ngaleut kana getek kana rakit kana kapal parahu jeung sajabana ka nagara Medang Kamulyan pararindah. Bener ieu teh nagara Medang Kamulyan teh kedatangan rakyat astina? Coba paman jawab pertorosan kaula. Leres telepat eta teh. Parantos aya kana samingguna rakyat astina ngaralet dan ratang ka nagara Medang Kamulyan. Nanaonan? Baksad bade ngiring hirup di nagara Medang Kamulyan. Arek pindah ka warga nagaraan. Leres. Diterima ku sampean. Jadi tarima da butuh rakyat. Aduh. Nanaonan aya salira paman gagabah tanpa koalisi heula jeung kaula. Tanpa ngayakeun gempungan heula nanaonan aya sampean. Da ka emang bada karunya ongkoh ka rakyatna. Naon cenah alasanana? Alasanna mah geus diperhatikeun di negara astina matak para rindah ka nagara Medang Kamulyan. Geus nyarieun KTP atau sebagian mah.
Cing coba kaulah hayang ngadenge laporan anu sabenerna ti rakyat astina nu datang ka dieu. Coba pangneangkeun rakyat astina nu deukeut we. Titah ka dieu rek ditanya naon sabenerna pangna pindah ka nagara Medang Kamulian. Ayeuna Den, Ayeuna pisan. nyantos atuh pangapunten. Mang bade kaloro sakedap pada milarian rakyat astina anu cakep ieu patematan. Sok paman. Pangapunten Den. Halo, mau dina naon kun kitu mang? Moal. Moal dina naon ku sok jeung kitu. Lain lah, can apal bener tujung raja urang teh. Coba pendatangannya geus tong loba carita. Lamun ditanya ku raja, kumaha-kumahana jawab sing jujur kulen. Ayo lakukan apa? Kalau kajero ayo kajero sumur. Mundur atuh, awas sok aja. Punten, kuan. Linggih. Sembah kapihatur Den. Ditarima paman. Ieu Moal. Tayo Den. Salah sawis rakyat astina. Bener rakyat astina? Sumuhun rakyat astina ulah. Ke caliklah paman caliklah. Aya naon itu meni rewas. Nomor teh biasa we keur ngangon domba itu teh anu nyalukan ku Aden Patih. Kalieu cenah. Aya mana we teh pada dibagi amplop. Ih, sanes. Aya naon kulah teh langkung ti payun mun nyanggakeun sibah pangabaktos we kadudungan abdi ka raja abdi. Nuhun diterima ku kaula diterima. Kaula teh rek tumanya ke saperkara saha ngaran anjeun? Upami dipercanten bangkaran abdi teh Sun Pung Karman. Oh, Mang Karman. Nuhun. Kumaha Mang Karman? Nah geuning teu make masker, itu kapeser masker Mang teh ka dieu ge anyar keneh can apal di mana pasar. Lembet 3 poe Mang teh. Oh, gitu. Kaula rek tumanya ka Mang Karman. Kumaha Den? Kunaon pangna anjeun pindah ka nagara Medang Kamulian jauh-jauh ti astina? Bet hayang pindah ka warga nagaraan di nagara Medang Kamulian. Loh, ampun paralun Den. Kunaon make ampun paralun? Teu sanggup cicing di astina mah teu sanggup. Naon anu ngajadikeun teu sanggup? Sok jujur ya kadinya jujur. Moal naon? Moal. Sun di astina mah benten pisan sareng di dieu. Ari di dieu aya wabah Covid. Sami wae da di unggal nagara. Tapi aneh di dieu mah teh digede-gedekeun kos di astina. Ari di astina mah wabah teh digede-gedekeun. Sadayana kajadian teu weuleh digede-gedekeun, sadayana pamimpinna teh mengukur pi duit. Bararohong rek ngabela wong cilik teh ieu mang nepi ka dijual itu gerobak baso. Tadi nama tukang baso aduh. Tadi nama tukang baso susumuhun. Ngan kulantaran Gusti Maha Agung eta kejemna pamarentah astina. Ku ayeuna ieu wabah teh majar teh tong ulah lararagang nepi ka digusur pan dibawa gerobak baso teh bergabung. Ku Satpol PP Timalan. Tuluy. Atuh kapaksa we teu boga pagawean mana satoranon loba. Jadi pengangguran. Oh, nya. Nu matak geus pusing cicing dastina madu nu Maha Agung pamimpin teh ari ngeutun ai maranena cicing di imam apa di garaji ai bangsa ka kaula bala cicing lima mana banyak. Aduh, eta tong goncang teuing atuh jadi teh. Geus punten rambang bari tu dituna teh. Nah.
Eta semangat teu cacak lain pirwiteun semangatna luar biasa jelema dieu. Keun patih. Tuluy kumaha? Tak kitu cenekna mah geus kurang diperhatikeun di astina teh Den. Para pamimpin teh merhatikeun dirina pribadi, nyieun aturan sangeunahna. Oh, nyieun aturan teh menentak tepi ka harti rakyat. Atuh mang nepi ka kuru teh marukan laras sakitu we laporan mah. Teu dibarengan ku bohong, teu dileuwean, teu dikurangan demi Allah. Nya. Nah, eta mah make kopiah kawas nu geus jadi haji. Alhamdulillah ari jadi haji mah. Oh, gitu. Alhamdulillah. Laras. Parantos ka haji soalna si mau kopiah haji na we unggul ulang. Nya. Kitu mawi cun bade nyuhunkeun idin we panuhun imah ninggali ti Aden. Arek pindah geus teu betah di astina teh teu sanggup. Mang makajunting di dia kajunting nyaung. Bade tumut kana aturan di negara naon ieu teh. Negara naon ieu teh? Kumaha itu negara Menang Kamulian. Itu eta nya kana negara Menang Kamulian gitu. Nya eta bade tumut teh emang basun di dia. Nuhun kitu mah. Geus kaula teu perlu anjeun deui ayeuna geus menang laporan ti anjeun Kakang Patih. Timbalan. Coba ka dieu ka hareup eta keun eta cina kenaon tadi teh menuju ngangon domba rupina mah kok ngangon domba. Alhamdulillah boga domba itu. Ya ngukut hiji bikang na ungkul teh seueur ayeuna teh. Nah ngukut hiji bikang na ungkul teh seueur eta mah pribadi eta mah. Rahasia. Jadi kitu we mun teh sok sakitu we paman. Nuhun kana laporan teh los siapa pangapunten atunya. Ayo paman. Ke paman. Kumaha terus jelas pelaporan teh soal eta mah kaula geus jelas naon maksudna naon tujuanna. Ngan tapi tetap kaula teh daratug jajantung kawas nu tutunggulan. Kaula teh sieun paman aya raya teh mahal. Kumaha lamun aya buntutna der pamarentah astina datang ka negara Menang Kamulian rek menta rakyat astina. Saha nu rek tanggung jawab paman? Mang kapayun. Naon? Mang tanggal walar kana kejadian kitu timbalan. Arek tanggung jawab karena segala rupana. Tanggal walar mang kapayun. Bisa aya pamarentah astina, pasukan astina keun soal mang eta bagian. Aden mah uninga nyusun uninga beres we. Nuhun ai kitu mah kaula rada longsongan paman. Timbalan. Leureuk pendra. Barang nuju rawos saweg gihimbal wecana. Silokane eca denera maneja. Eca raos denera aranjeunana maneja mandegriran sakedap paguneman. Kabujang aya aleutan anu sumping ti luar negara ngaleut kana kapal bari ngacung-ngacungkeun senjata. Pranyata ieu teh ti nagara astina dipimpin ku Resi Kombayana diutus ku Prabu Suyudana pikeun nyandak rakyat astina anu ngalih ka negara Menang Kamulian. Sampurasun. Ayo lawan itu. Oh, sorak kalah halat ya. Aya tamu. Aya tamu kan. Aya naon paman? Aya tamu geuningan. Barudak. Geus nepi ka negara Menang Kamulian. Tuh tingali ka ratuna muni agreng. Sok-sok asup ka jero sawareh. Ari cing di luar sawareh ngan eta mah bisa rek ngaropi rek jarajan ngan malayar we kadinya sorangan. Koret. Dasar koret. Lain koret kunyuk aing ti tadi teu mawadana.
Sampurasun anom jayaran tunan. Ulah kaget. Saha paman? Rupi nama ayah sepuh anu sumping kadi bari iring ku sadayana budalan tentara. Ngacung-ngacungkeun pakarang ngacung-ngacungkeun bedama. Eueuh-eueuhan. Tuh kadek naon? Aduh. Palias paman ieu teh ti negara Astina bade nyokot hakna. Keun mantang waler. Kumaha atuh cing tenang ieu Aden, tenang. Sok kasadayana rakyat Astina linggih. Ulah kaget. Araya kitu di jero. Aya. Bontong kok ketrok sok buka. Asup. Kurang ajar ya. Tenang. Kurang ajar ieu mangkluk lah, Pak. Tenang. Sabar. Pasles, tenang. Tunggulah, Pak. Urang panu di bandua nama kuraja. Tenang. Paman tinggal itu napi kabar lo tuh. Tenang. Emang kapain. Kurang ajar. Ayo kesadayana para kurawa. Tong diberi sopan santun apa tuh? Asup. Tenang anger tenang. Lain tenang. Ulah sangeunah nanyun. Rakyat Astina dibawaan ka dieu. Ulah ngeunah sia dasar. Hayang ngeunah wungkul. Nang ngasejahterakeun Astina, nang meraban Astina. Ayeuna kari-kari digondol ka raja. Sapatkeun beuh. Tenang anger tenang. Lamun bisa dibawa badami meureunan urang teh damai. Lamun teu bisa wayana duruk ya kareung. Timbalan. Mun urang nyahok ka diri sugana moal pangarasa Bapak Kades sugan moal hiridengkin malaloba suka sari mugia dia mulki teh bejana dunia para panitia sadayana mun petianan dengan berat dikeureuyeun Mang Bet urang keureuyeun deui batak urang sing karunya kesasama nu teu nyaho sini dong bejaan ulah arek masih urang Sumedang ulah arek da masanya eta cai kopi eta kopi mangga urang sasarengan arang majeng sengikang
Sunda sama Sunda sawatahapang seni Sunda tuturunan Sunda sawatahapang jojongkan darah seni kujan nu di payuna sadayana hati nomorang rezekinya kapayun klub. jojongkan darah seni kujan hati nomorang persatuan wahai wano tariko lepat mengadang dosa luyung kepribadian luyung kepribadian bermawe kesesama silia-siana ya kagir haraja tilu putra bahagia sadeng bara mawe kasasama sinesi jeung upama lakuning jalan utama payayan Yohanes cenah tasik boga patokan agama ari ngamu mulai kasenian wala ukur resepan ngandung maksud jeung tujuan ari ngandung maksud dajeng tujuan ari ngawujudkeun persatuan da persatuan nyanggakeun ka bapak kade pangaurang sami-sami jongjongkeun daraja seni ku jalan mah iya bos Ajis ku jalan ati nomorongin mangga urang sami-sami jongjongkeun daraja seni ku budi anu utami urang barang sareana ni sarangan mana suci Haget den niraningali kaningal nembe prapta Eyah kaningal nembe prapta kaget den niraningali kaningali nembe prapta Iya prapta samia
pada pinara. Ieu Prabu Anom Jayaran tunan kaget kasumpingan aletan ti nagara Astina. Sojana bolotot kekerot Kadia anu ngandung amarah nu luar biasa ieu. Rakyat Astina nu sumping ka nagara Medang kamulyan. disarangan ku para pangagungna di luluguan ku Resi Kombayana. Lami-lami ieu Prabu Anom Jayaran tunan gondirangan ika eladala. Wilujeng sumping oge wilujeng tepang kasadayana para tatamu anu sami sadayana dipika hormat ku kaula. Nuhun, 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 Don, nuhun, nuhun. don. Mangga atuh calikna rada geus teu kudu basa-basi. Geus pokona mah ulah kaget. Ulah reuas. Ulah sagala dicaritakeun. Ulah sagala disuguhkeun. Ulah sagala we. Pokona mah sagala ulah. Ama ka dieu lain rekna tamu anu biasa. Tapi aya kaperluan anu leuwih pribadi. Ke ieu teh aya naon sepuh eta geuning eueuh. Naon make nanya deui. Lain di dinya nu tumanya ka dewek nu tumanya ka dinya. Nanaonan ai sampean? Bade aya naon ieu teh paman? Eueuh eta kala bade aya naon? Wah, dasar raja watados begitu lah. Kurang ajar aja teh make nanyakeun aya naon? Sikat kudu begitu. Sabarin, sabar. Luluyan. Timalan paman. Geus tong loba basa-basi, geus tong loba dicaturkeun. Ama ka dieu rek tumanya sabaraha ribu, sabaraha juta, geus sabaraha poe rakyat Astina aya di nagara Medang kamulyan. Kedah kumaha paman? Tenang sok jawab we. Benar aya rakyat Astina datang ka nagara Medang kamulyan? Leres eta teh telepat sepuh. Bener aya ka dieu? Aya si kurang ajar sia. Eta teh nu kitu teh bangsa tarana teh deuleu ngampian rakyat batur. Apa eta teh rakyat Astina? Naon make dirawatan di dieu? Ka dieu kan? Ke paman. Pangapunten sepuh, pangapunten. Naon? Geus teu moal mental loba basa-basi eta rakyat buru-buru ka dieu geus nyarieun KTP acan. Ke sakedap. Ari kaula mada memang kurang apal ieu teh kajadianana ngan anu leuwih tanggung jawab kana ieu kajadian iwal ti patih kaula Patih Jaya Sengara. Naon maksudna? Sok aya naon-naon mah bebeja weh ka dieu tak patih kaula anu tanggung jawab. Paman sok nyangga ka dieu. Mangkar Raden, mangkar. Timalan. Alo, eta raja ngaleos. Naon raja teh luas leos kawas ora kadut. Teu tanggung jawab raja nu kitu diparilih. Aneh raja aya kajadian teu tanggung jawab. Sabab lu rek tanggung jawab di nagara Medang kamulyan iwal ti kaula. Alo. Sahaya. Kaula Patih Jaya Sengara. Naon? Ieu Patih Patih Jaya Sengara. anu kumaha ieu Patih? Patih. Anu kieu mah tuh di nagara Astina mah lain porem Patih. Paling anu kieu mah mareman. Nah, anu kieu dijaradikeun Patih. Patih mah di Astina mah Patih teh berdasi, berjas, bersepatu, bertopi, berminyak, berberan ka dituna teh. Nya. Naon Patih kos kieu bu gondrong kuntu meuni sihungan. Naon eta tato meuni loba kawas tato geura eta gambar cakjak dina beuteung.
Kumis meni baplang na teu kabeuli si laing teh pangurut jenggot. Ieu ieu pati di astina mah bararesih sarareungit. Nah, eta mah pati bau kelek. Naon aya mah. Kurang ajar sampean. Leungit sopan santun ramah tamah. Da teu apal sampean teh keur tamu ka negara batur. Ah, da lain tamu ga memang moal dihormatan aing moal. Moal rek dileuleuyaan sabab naon keur ngadatangan negara bangsat. Kurang ajar. Lamun sampean hayang apal. Pangdaya kaula buuk panjang lain teh hayang degdeg. Lain teh hayang dicukur. Tapi ya buuk panjang, buuk jabrik, buuk gondrong, buuk gimbal. Alatan eueuh pakarang anu bedas pikeun degdeg buuk kaula. Ayo. Tama geuning jelema wuduk, jelema wuduk. Jelema waduk kitu. Ke paman sok sampeurkeun ka dinya. Lain naon geuning ieu teh lain jalma sia maneh ya. Yo. Bisi teu apal anjeun ieu tatu dina awak kaula lain tatu sembarangan. Tak tingali dampal suku kaula nepi ka lain robeheun ieu teh. Kunaon eta dampal suku? Kita alatan kaula merjuangkeun dina mangsa merebut kemerdekaan di negara. Kaula dina mangsa pangperangan nincak rajau, nincak bom, meledak dina dampal suku. Ayo. Tama geuning jelema wuduk ieu teh jelema waduk. Ye, jelema waduk. Jelema waduk ka sia ulah hirup ting tama. Bising ke perang teh lain naon paurung ke mamurek mangsana perang apa yang jadi beuteung. Oh, dah ari mah. Tong sieun paman eta teh ngagos arana. Adap manggil leuwih nya atuh. Ngagos teh nu kitu teh arana teh. Moal sieun sok sanajana sabuk eueuh teh. Dikamanakeun rakyat aslina. Rakyat aslina ayeuna geus aya di negara Medang kamulian. Geus aya di negara Rantos geus nyarieun KTP acan. geus nyarieun KTP. Malah geus diparaksin ku kaula. Halo. Da di ditu mah teh si goblok teh rembung diparaksin. Oh. Sarieun. Ya bisi teu apal patih. Dengekeun eta rakyat astina nu daratang ka nagara Medang kamulian teh eta teh jalma nu baroga hutang unggul ka dewek. Jalma garade hutang na teh nu kadituna teh nu Bang Emok na loba. Parindah ka dieu da sieun ditaragi. Tah eta rakyat anu parindah ka dieu teh rakyat grup di Renteng dina Bang Emok. Matak parindah da geus teu saranggupkeun mayar, cul dog tinggal egal teh si kunyuk ninggalkeun hutang we gede di nagara asina. Matak rek dipenta deui eta rakyat asina. Kadieun. Aya sabaraha ribu rakyat asina? Aya 7.770. Akur. Ngan satadina mah aya 7.770 hiji. Kamana hijina? Geus beunang hijina mah. Keur salangkar siling keur nyeun kopi. Kadieun patih. Sok dipasrahkeun ku kaula rakyat astina tapi rampahkeun heula tak kartuhu apa kenja. Potongkeun tonggong bencarkeun sirah kaula. Kurang ajar wawanianan. Kawas nu heuh sia patih nyanta teh wani. Lamun masih kene Patih Jaya Sengara mapek baya wayang-wayangan. Disebutkan Patih Jaya Sengara di Belanda. Aya kitu si Tama teh. Alah. Da kitu si Tama mah cerdasna teh aya kolot keur ngomong teh kieu we tah. Kieu we. Kieu si Tama mah. Lain ngabandungan si Tama mah molor. Nu matak kitu di mana aya ributan moal ka bagian sapaisan tah ku si Tama matak tadi patih lagag-lagag langsung diserbu ku rakyat astina. Sakabeh para pasukan asina ulah cara dicengen elak Patih Jaya Sengara. Hinggih. Ulah. Ayo.
Wal sieun aing sok sanajan tibang dihuruko paturang. Sanajan sabudaran, sanajan sakompir rai. Pasukan tasda wal sieun moal ngejat satu jang beas singkil jeung oke. Geboten kade geboten Lain batur keur parang teh kalah nguruskeun ngeboten. kade eta nu rorogan beladinya mah bagian uing eta geboten Hei, naon lain aya batur keur paciweuh teh mun urang heug tunda heula masalah ieu mah. Tingali itu nagara urang teh pan. Ai mana urang asina? urang mah urang asina ge geus embung deui balik ka astina geus betah di dieu mah cablokeun loba Eta ku nguruskeun ceblokan wae sugunya. Mun ayeuna mah waktuna perang. moal mepokeun sabab isukan saha nu rek ngarit lamun aing pae di pangperangan Si goblok. daun sutemikeun gebotan pangaji barudak jara di insinyur jara di dokter ladang naon ladang tani Usia bulan teuing rek ladang-ladang naon ge ah. Ngan jelas ayeuna mah waktuna perang. Maneh teh pan ayeuna mah geus bakti ka nagara Medang Kamulian, ayeuna nagara Medang Kamulian teh ayeuna teh keur diserang ku urang astina, urang bantuan. nyai kana perangnya beres kitu malah Perang ayeuna. perang lah Kunaon cing ai maleh kunaon cing panah-pindah ka dieu. lain kuna naon uing geus teu bisa mayar Bang Emok geus teu kasetoran di astina matak pindah we ka dieu Weh, paingan atuh. kunaon aya maneh pangna pindah ka Medang Kamulian Geus teu betah weh. Geus teu betah. kunaon Eueuh randa. Hah? Eueuh randa. si goblok ayo Mana negara Medang Kamulian sok pada singil. Mana coba rakyat aslinya nu babakti ka negara Medang Kamulian. Gerak balik sampai lamun teu diburak balik wae dina waktu itu. Ari newak musuh ulah dihareup di tukang. Dihareup mah aya mataan. Di tukang mah aya bujur. Bararade bujur. Ayo salah. Disus bling gitu. Montong bararade. Tah lamun rek newak musuh di tukang. Jadi carana teh ngawahan ti kajuan. Cus. Kurang ajar sia. Siap. Kurang ajar sampean. Ngedeluk we teu diladenan oge. Tah wani hareupeun kaula. Kalah Malik. Naon teu kalah ka parkir? Maneh kalah parkir. Ka dieu wani mah. Nyai hayang dilayanan mah ka tukang malikna. Naon sababna? Teresep dihareup. Naon? Geus boga anak 3 ge di tukang wae. Kurang ajar sampean. Rakyat astina sampean Bener.
sadaran kau sadar. Ayo. Kurang ajar sampean dibalikkan muar rakyat asna. Semplakeun tak katua baya kurang ajar. Singkil ku ya. Sok pada beakeun awal. Hei, siap. Ayo, iya. Kurang ajar sampean. Ayo. Iya. Singkil. Mengajar. Patih Jaya Sangara, lamun wani ulah ngalindes rakyat Astina, ulah ngalawan para tentara Astina. Wani kakal samperkeun. Kurang ajar sampean Patih. Naon? Mending baralik atau mending dibeakeun ku kaula budalan Astina. Kurang ajar teungeunlah kaula. Rek dipasrahkeun apa moal? Ceuk kaula oge jeung tibatan masrahkeun rakyat Astina anu geus jadi hak negara. Medang kamulian mending kena rebahkeun tak katuhu abangnya. Kurang ajar apakeun wani barang rawani teuing apa kula nangkeun. Aceh ulang tetegal kaya samarata cemerata. Nyakal sapuk silang dadu atuh apa? Betua. Acik. Naon deui sora sina bola? Pilih sirang tanaga sama. Degian ta basya. Awo, udah bola. Ayo. Singkil pandang sangkutan berjuang memening lapangan perang maju depan tunjang Ayo, kabung. Kabung.
Barudak. Naon aya sadanang kasak murag. Bak. Naon tadi dasar teu nempo tangkal nangka tadi teh. Ai si tama meunang kitu gelutna. Menang sigana mah tuan. Aduh. Tah. Ye eta geuning. Tuan teh nangka asak tuan. Ai borok ku mah disangka teh nangka asak. Tama. Kunaon kasep? Jeli ama. Eling tama. Eling. Cing cirina eling saya. Cing cirina eling tempo saha tah. Wala. Ulah. Yo, Saya saha cing? mbe geuning eta teh. Si setan teh sia. Eta kakolot si oh peda aya janggotan. Da kitu aya lalaki mah aya janggotan eueuh kumisan disangka mbe. Aya kumisan eueuh janggotan disangka ucing. Aya kumisan aya janggotan disangka mau. Taninggang dina eueuh kumisan eueuh janggotan disangka bangkong budug. Tama. Naon anu karasa? Cangking ama. Hah? Cangking. Jong urang jampe ka dieu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mun geus aya 4 bakul mah bismillah. Keula da segala rupa oke. Tenang ayo ucapan kolot mah da mararati. Cicing. Cangkeng nu karasa cangkeng apa? Cangkeng. Cing bismillahirrahmanirrahim boboko ayakan Garut dibawana ka pengkolan bobogohan jeung nuburut asya ketinggang gembolan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim ya Pak. Eta geuning cager dijampe ku ama, dijampe ku ama rakab ngadikeun jampe. Ai si tama. Nah, tama. Mun teu ningal tapak lacak kolot baheula. Ieu ama teh jago perang kasep. Nah, ada ama mah da keur ngorarasan teh can pernah perang. Pangapunten Pak. Naon? Pangapunten. Kunaon tama? Lamun nya ama sakti mandraguna. Lamun nya ama keur ngorana tara eleh perang. Pangapunten Pak. Kunaon? Tayu tah. Ieu cirina jelema jago. Ieu cirina jelema gagah. Lamun ama jelema gagah ileungeun moal nepi ka Si setan teh sakujuk. Eta kakol. Pangapunten dia. Ta ieu bibir moal nepi ka buraha ieu. Moal nepi ka ngawir ki lamun ciri ama jelema gagah sakti mandraguna. Cuy si setan teh sia. Aya kadua mangunangkeun ka kolot. Ilang baris si dengan katar-katar aja kolot nyakeun we kalakan diwirangkeun. Nyingkas sakitu. Udah apa? Paman kombayana halik tong dihalangan kaula rek mentang senjata konta. Anger nanaonan teh nanaon haling paman.
Aja nanaunan tati angir kelanan. Nek nanaunan eta teh angir teh rek dipesat ku kaula Pati Jaya Sangara ku sanjata kontak. Antos sakedap angir, antos.